gedong dhuwur kali samung pakulingan iya sepi patetan sami murag sami murag paling manis jeruk manis banglus lampahipun Yi Arjuna Semar Badranaya sapala putra Arya Bima saparantosna dipiwajangnya tapueyangna begawan abiasa lajeng sadayana mulih kapaksrengahan randua tangan maksad bade leleson hingga harapan perang Bratayuda dinten enyingna atuh ya Arya Bima saparantosna leleson aya ganjalan dina manahna ieu Bima nyaeta ngeunaan Raden Setyaki anu dina daftaran Prabu Batara Kresna nu bakal nying hareupan Setyaki teh teu aya sanes nyaeta Burisrawa kaayaanana ari Burisrawa teh putrana Prabu Salya di negara Mandaraka sedangkan awakna jauh kayaanana sareng Raden Setyaki Burisrawa jangkung badag Simardada bewos jemros nu taya hingana pasmon di Rebang Barungan Ari Setyaki patekel penek atuh Arya Bima hariwang ka ingkang Rai Setyaki maksad bade badanten ngeunaan lawana ieu Burisrawa atuh kinten-kinten tabuh 4 subuh ieu Bima lugae tina kulemna langsung nyamper ieu Setyaki nyata pada ngatur strategi dina mangsa Setyaki ngalawan Burisrawa pada diangge latihan heula margi Bima teu acan regreg dina manahna saupami teu acan ngalatih Raden Setyaki utawi Padmanegara Bima ngahaja ngondang Setyaki pot abdi bejakeun ka si Setyaki ka dieu cengaing ayeuna siap awas ya ulah kemana wae siap mul aing can regreg lamun can ngawarah si Setyaki bejaan di dieu dihareupeun kemah aing siap bejaan siap tadi salah asup sia mul moh atuh agang yang mereka bejaan Setyaki deui koy heeh disauran ku Juragan Bima deui
ku meledak ngapa awak tong disorang kang tumo aya karinggan aya waktu sajam deui aing ieu sabab aing aya kahariwang gede kahariwang aing ka si Setiaki sabab si Setiaki rek ngalawan si Burisrawa anu beda awakna jauh awakna matak aing waregreg lamun aing can ngawarah si Setiaki Caki 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 aya naon Kakang Bima Kadisya Kadia Caki saya Kakang Bima aya naon Kadisya sebab kapihatur Kakang Bima diuk cediuk lan diuk osae mangga aya pikir saeunaon diuk lah diuk lawan sagede osae mangga Kakang Bima mangga biasa kareumpeur ke aing apun ieu teh aya kalapatan naon lain kalapatan jadi ngalah sadiuk ulah gempeur biasa we osae mangga Kakang Bima bangga ya juragan Setiaki 100 kabayun ya beres hasil dewe ketika de perjuangan yang ngahudangkeun dulu ngahudangkeun Setiaki wah geus kunaon teh hudang-hudang sabut bulu pitisna ku dewe maka pihak turagan terima bot diuk sia lan diuk saya lan nya teu bohong bener pot aing disalukan ku Kakang Bima moal bohong abdi mah ti mimiti ayeuna abdi mah moal heureuy ti mimiti harina mah abdi mah nu mawi jelas pan itu disaluan ku Juragan Bima ka dieu diuk pot lan diuk saya mangga kunaon Juragan Bima baeud wae leueuh Kabala sida wala bot aya lan gurwar dieu bro naon bro kabala sida wala aya gan meh tiglan
pihatur ageng diterima dulu semohon agang hari bapak badeh kemana pun bapak teh nuju mareman anu kahuruan kauruan kumaha nya pun bapak mapan kitu melemenyan wae nya melemenyan ai melemenyan dina kompor cegur teh kahuruan agan tenana juragan Batara Kresna ge kahuruan nya dia ulah diuk le lan diuk sae mangga agan ulah cing tenang agan cing regreg iya saurna bade ngalawan Burisawa bener dah ulah cik bekelan aing dah ulah minta bekal teman ni bakal ti abdi mah kieu we agan ini nak kapang perangan ulah rek mawa rasa dendam kabenci jeung kasulit hati sabab lamun ini kapang perangan mawa kadendam kabenci jeung kasulit hati eta teh berarti gugur memeh tempur perlayak memeh perang mati memeh jurit artinya hartosna upami agan tina kaamek jeung kabenci lamun initna tina durukan kaituna bakal jadi ruhai maka jadi ruhai kaituna nu matak males initna kapang perangan teh bade ngabela negara jeung bangsa sanes urusan pribadi wungkul tapi urusanana negara jeung bangsa margi upami agan kaituna ieu niatna kaseredkeun ku rasa kabenci kasurungkeun ku rasa kangewa eta teh gugur memeh tempur perlayak memeh perang hebat dah ulah semohon nuhun dah ulah sami-sami ya diuk le lan diuk naon cenah diuk teh kumaha sia ceuli teh aing nu jauh kadenge aduh Persib menangnya 2-1 atuh nya wing telat aja Persib heula bete punten lah tadi di abdi mah misa eta ada wala misa jeung aing geus sawa duriat aing kumaha teh mending di dewe calikna alim ngarajongjon cik pot aing pekelan di badeh pot kumaha aing pekelan ti siang mah bekelan aing pot agan bekelan ti abdi mah omat eta artos upami agan bade perang titipkeun ka abdi sabab upami agan maot tina pangperangan eta artos lebar mending ku abdi we diuk babalik diuk lah babalik diuk babalik ye mau balik kumaha ya agan nya lain ngabekelan sama meta bekal ka aing goblok gitu sae agan itu aing ngartos mah kayaknya aduh teu nyari goblok emang abdi mah teu heureuy emang tadi abdi mah moal heureuy abdi mah dinas kieu mah nya jiwa perang mah abdi mah teu diheureuyan ini mah nya gus jing hey woi ieu aing rek dinas sia saha nu heureuy paehan woi cilaka aduh aing
kan ulah kaedana bos prima almanium Naya kanu nyarengan ampun Bapak Umina Jaya Kosara Tilu Sadaya ngaturkeun lagu nyangakeun kawilujengan kasadaya Tepiksal SJE kakaom dangu Pindang laya barabatan Disaranteun lemur buku Wah, Kang Deden Opoy Bilih seueur kalepatan hapunten anu kasuhun Abah Didu Hapunten anu kasuhun mun urang na bekas Subang ganas 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 Ngawacai dina ranca geni si banyo Atatan conet ci omas dina kalengan Ari Aiksan SD si mabdi saparakan canyangakeun kawilujengan keningan baraya ngampar Jawa Barat nyangakeun kawilujengan melak supat di Jumaah keranya bosa pro mikuin melakna di sisi hau nada suka nada maaf pilih abdi sok langkung sahur Adeni Chandra motor sumpah pilih abdi sok langkung sahur mudun bang Pacara maneh Bapak Kades arek kahuma Bapak Kades Ibu Kades anu bager Pajar maneh rek kahuma Kacai mah ngajing-jing kentit Geranya Kang Guru Bait Pacara maneh Abah di 2SJS Rekarunya Hoyong tepang sarang Bapak RW Linda Bapak Guru yang bager Di sarangan Bapak Kades kapayunan si ke depan Abah di 2 anu bager anu sayang Abah di 2SJS kapayunan Jagakeun hiburan anak geninganan Abah didu deui kapayunan sing deketan Abah didu SJS anu baget Aisan AIG SJS anu sayang Abah didu eta anu bager nyanggahkeun ieu laguna Abah didu deui
Urang sawang Aisan lalang se anu rek deukeut betia ulang teh nyaangan deui abah didu deui ngaku payan abah didu anu pangpakeurna terus nganapukeun deuk geuning urang sawang biasi sungkem wawangi rek Sumerap Pak Haji Robi bos bengkel kali ibu kapanutan nugas resmi hawa seger baraya ngampar anu bageun angin lirih ngelentanan baraya ngampar Jawa Barat ngaharewos katresna Pak Dede anu sayang Sumerap Pak Dede deui kapanutan nugas resmi kapanutan kiranya Pak Dede deui kapanutan tugas resmi abah didu anu bageurang sayang bulan madu Aisan AIGSJS nuti lemka bawa petiang eta ngaharewos Aisan deui Pak Haji Sulisang Panembangan nu teu wale mere janji Pak Dede baraya ngampar kuring janji Api ada wawan kalau sagala randapan abah didu SJS rek Sumerap Aisan kapanutan nugas resmi apa wakil Unari anu bageun cobi taksir ieu abdi nu geulis meusang bos Haji Sapra Lumi Kuin anu bageun cobi tingkah Pak Haji Suksisa Panembangan karana teh jaman terangan abah didu anu bageun mun ditilik digigirana mani langgik Aisan SJS mun di sawang Aiki SJS di tukangna teh mani ranjang Jopi taksir deui ieu abdi nu geulis meusang Jopi tingkah galungtung kuana kekomodan ulah gimir abah didu anu bager pami abah didu bade naksiran ulah rempan abdi mah sae turunan Jopi taksir deui Aisan SJS sakali deui Aiki SJS deui
Pak Didu SJS Pak Dede Barayang ngampar anu bager kama pangasihan Ingkang samyang ngalagas satengahin pasang rahan ran dua tangan ngalagas satengahing pasang rahan ran dua tangan Bima Hariwang Kai Raden Setyaki anu bakal nyingah harapan Burisrawa Unirahangan Dika Caki Kakang Bima aya pikir saeunaon ieu teh Kakang Bima Purwasalira kersa nimalan kaula dina subuh-subuh ayeuna. Denge ku sia Caki. Didangke beurang aing nanya sia ngalawan saha. Kaula teh bade ngalawan urang Kurawa saha jelmana? Jawab. Nyaeta kakasihna teh Burisrawa timalan apa sia ya apa Burisrawa teh musuh kaula ti kapungkur musuh napan ti kapungkur musuh bubuyutanana Burisrawa mah nya ti kapungkur komo dina mangsa Burisrawa ngalamar eta mah garwana Juragan Arjuna nyata Dewi Subadra harita pan patelak saingan pan harita teh sia mah pakeun ya wala aing poho deui deuh boro-boro nengetkeun lakon sia mah kitu we pedia kolan atuh da heuh aneh batur mah panjang ingetan aing mah ponok ingetan ieu komo kena hutang mah ponok teh inget rasa aing teh boga hutang. Ta aing lain ngamomorekeun kana pangarti sia. Aing rek nanya sia wani ka si Burisrawa. Nah, maka jeung teu wantun Kakang Bima. Iraha Setyaki ngejati pakalangan. Setyaki moal munur sasiku mengejar satu tunjang beas dina mangsa nying harapan si Burisrawa percaya aing ngan kahariwang aing jeung kamelang aing sia kudu narima sabab si Burisrawa jeung sia beda awakna si Burisrawa mah jangkung gede sia pateke leutik si Burisrawa tanagana hampir sabanding jeung aing. Upami dina doma mah kelas C ngalawan kelas A ieu dagan. Nya. Dina hayam mah 10 genep ieu tandinganna teh. Nya. Kitu ieu dagan matak abdi gahariwang ieu dagan. Gahariwang Juragan Bima sami jeung gahariwang abdi. Margi Juragan Bima sareng abdi teh parantos loro-loro ing tunggal. Lir gula sareng amisna lain gula amis sia aing gula sia sireum kitu agan je tah sameme sia ngalawan si Burisrawa wayahna sia jeung aing urang latihan heula maksada kumaha Kakang Bima latihan usik jeung aing heuh
lain aing terpercaya kasih tapi aing supaya aing regreg dari ente di aing nyaah kasih saya bangga maka kakang Bima latihan ulah usik yang aing sabab ngalawan si Buris Rawa lain ngan saukur urusan fisik tapi otak kudu dipakai saya bangga kakang Bima ulah abdi halik ya halik ulan halik saya mangga agan mangga nya mudah-mudahan agan orang sadana tang tayungan halik ulan halik saya hei makan wae di wilujeng agan pidoana we daula halik saya mangga halik goblok teh lanjut dia beletuk aja goblok aing teh halibot lan haling aing rek ngalatih si sia teh haling liang tai aing rempot di leuh liang tai nyod di leuh disentak ku juragan Bima haling ayo mangga kana garoreng hati kain jaga bete jika nyawa katrukeun pangarti sia ayeuna kain maksana kakang Bima kumaha serang aing sia Allah tuwaranan pun teuing kaula kalah nyerang serang anggap aing Buris Rawa serang aing tapi pangapunten kakang Bima baik tuasa saya bangga kakang Bima bangga kakang Bima sok serang aing saya tapi pangapunten beli kaula kalangkungan leuwih ti langkung ge bae tapi moal bunuh moal aing sok bangga kakang Bima serang aing ulah asa-asa moal duraka ke moal dititah ku aing sok saya kakang Bima pangapunten baik sok oi kalau kakang Bima nu matang aing teh percaya teh kieu sia neungeus sia nepi ka teu nepi ka aing lamun neungeus eta leungeun ulah waka ngaheat katingali ku aing katingali rengrangna ku aing saya kakang Bima ceuk aing ulah ngan saukur make fisik tapi otak pake saya kakang metah so waduh luar biasa kakang Bima jadi neungeuh teh ulah katingali podek kitu halus kakang Bima teu terus nyeri saeutik mah wajar sok wes abjang Allah kakang tah katingali kene sarigigna wallah luar biasa wah wes ayo wes abjang what ya mangga kakang Bima kumaha tah lamun kieu diseret tuturkeun tenaga sia kumaha tah wet parantos kieu pareng ngahakan tah hebat kakang Bima jadi lamun neungeuh teh ulah katingali ai yaan si goblok ye apa ulah katingali wah sabyo wajib sok diseret kowe kumaha jadi tuturkeun tenaga batur baik iya kuat dong hebat Setyaki sok tulikeun siap banget ka kami mah
gitu dunungan teh anjir ulah naon Krisya naon dinten teu oge aing taya kahariwang ka si aing kahariwang naon lainna naon bisi sia ngalawan jelema anu leuwih luhur di si aing komo sejauh ti aing mangpang mengpeung lanceuk keur jeneng maksudna latihan heula jeung aya nyaho latihan naon usik jeung aya nyaho latihan bisi siang ngalawan urang Kurawa siang kacanir Bangban ai dewek geus ketrukeun pangarti ka si lain mah jadi adi dewek moal hariwang teuing beureun dina paehna aing moal penasaran ieu teh bener ngajak gelut lain ngajak gelut latihan oh sok atuh da kuring lila geus lila teh gelut ya sok hayang nyaho latihan jeung dewek sok nepi ka mana hayang nyaho cing hayang nyaho sok sok serang aing benar sok kayaknya sok wes hap ya wah what ya wes elah anjing jangan goblok cuma ayo goblok asok anyir edan aing atuh gehel si Aka euy WhatsApp ayo sih lah anjing ayo elah anjir elah sok elah goblok elah lamun geus kieu kumaha nah licik nyiduhan tinggi garing luar biasa Akanya sok kayaknya sik ayo sik elah ayo kana beunang hiap wes hebat lanceuk aing atuh WhatsApp what iya sok rek kumaha geus kieu sok sia deuna teuing hebat Aka sok what sok siang geus kieu kumaha gampang geus kieu mah sok lamun ditungkup ieu jalan keluarna urang kudu usik ke belah kenca sok ieu nya hese sok lamun ka kenca hese ka katuhu ieu tuh hese nya katu hese ka hese aku mah nah gitu sama tuhun tesungguh tebujur bat breadbrot aing itu sok kayaknya luar biasa what is nyaan si goblok mah kurang ajar awas lain ngadon gara sia kabina-bina teuing sak kabina-bina teuing nepi ka kitu-kituna sia goblok anak-anakan ngadon garut yap we subuh yang masjid kerusuhan sih batur salat ngadon garelut ternyaho aing keamanan di dia
Nabina teuing aing hancep. Hansip saha teh teh? Hah? Hansip saha teh ai? Ngaran aing Dahlan. Kurang ajar syah. Ya Dahlan tika Somalang ya. Macem-macem ka Dahlan ku aing awas ya. Lepek ya topi. Topi mana atuh? Yang Ulah dua. bejakeun kanu hajat ge mah ulah make lalakon ieu jang. Kunaon dua? Era manya Semar leh ku hansip lu jang. Nah, kalau leher banana dilanceng tuh, sok tuluikeun gitu. Sok mending latihan kakawin. Aya teruskeun. Banget nyaan si beledu. Oh, aing ampun. Percaya aing ka sia Sidaki. Hiji deui sia. Naon teh Kakang Bima? Ieu. Lamun sia bisa nuturkeun aing lumpat ngudag aing berarti aing percaya ka sia. Oh sae mangga Kakang Bima mangga. Maksana teh balap lumpat aing. Oh sae mangga Kakang Bima. Kapalih mana? Finishna, heh? Finishna palih mana? Pot, abdi. Eta bendera cabut mah ku sia. Bawa. Anu hareupeun si Kakang Kresna bawa ka dieu. Bendera bawa ka dieu, Pot. Sup. Bendera saya. Bendera iya kan? Bendera naon sih ieu? Sumun ieu bendera Persib. Apaan Persib mana hiji no tadi? Lain aing mau bendera hareupeun ke Kakang Kresna. Sumun ieu. Jugan Kresna ge ngacuk biru. Kresna Viking. Juragan Kresna teh mun bobotoh Persib ieu mah. Viking ganas juragan. Viking ganas. Oh kan bae bendera ieu we. Maksudna kumaha? Tancapkeun ku sia di jauh. Lan tancapkeun ku sia nu jauh. Aing rek balap lompat di Sidaki. Anu jauhna ka bali mana Cilacap? Jauh teuing goblok. Tuh di ujung di tulu duyung. Oh di ujung berung. Hayang modaran nih kasih goblok teh eta. Sampai kitu euy. Buru sia buru. Tajamkeun nu jauh. Percaya mangga. Kalau lotot wae ka ieu. Persib. Naon sia senyum. Terus berani itu bot. Lan berani itu terus. Terus berani itu tah, beri terus. Terus aing nyepekeun teh aing pun. Dia beladi itu terus. Aing. Iya di dia, eta mah kadeuketan deui goblok. Ayo nya balik deui aing. Geus dinya Pot. Siap. Geus dinya. Muhun. Cibage. Muhun ditalian. Ai Kakang Bima teu percaya wae ka si Pot teh. Oh, dititaheun aing. Letak naon ganti si Cilok. Tah geus dinya Pot. Di dia kan? Ya geus. Geus tadinya. Di dia. Tuh. Tuh dicabut euy atuh. Aing.
ngalilakeun pisan teh si goblok mah. Tah dinya tajebeun. Di dieu. Ditajebeun digolerkeun, tansepkeun. Ai abdi ka mana? Sia da nyingkah. Wah abdi nyingkah, nyingkah. Tah kitu. Tuh digubuk deui beneran mah tuh. Kakang Bima tempat kasih cepot kagok aing. Tadinya tajebeun. Geus. Tadinya siap. Sok sia. Ayeuna sia jeung aing urang 44. Sae mangga Kakang Bima. Kana bendera, ta bendera. Coba digubuk deui. Tancapkeun setan. Ya iya beneran apet kabri. Ciri da eta we anu tajamkeun bieu katingali sumuhun mangga ka kami wa. Tong kudu make bendera lieur euy. Tah tingali tangka kai eta tangka katingali. Tangga lumana tuh tingali tuh tangga jauh. Oh eta ieu. Jauhna anu mana? Ka hiji-hiji na ngomong. Oh, saya mangga jol iya kaing. Geuning itu jauhna geuning tuar ku sepot edan. Nah, setanya ampun. Kakang Bima mending terjadi bacisi terjadi lawan setelah laporan ke kudu jadi. Kana latihan teh sekala kae sia. So, eta we ciri datang jauh di tuar. Saya mangga Kakang Bima. Gali. Dihitung wae ti hiji nepi ka 3. Sae mangga Kakang Bima. Lamun aing lompat tuturkeun, sae mangga. Lamun sia kaberik aing lulus tina ujian. Sae mangga Kakang Bima. Sok sia. Hiji. Acan. Karek hiji, oh sia siapa punten Kang. Gembur ki aya pun. Hiji. 2. Acan. Oh sae mau Kang Bima. Kudu balikan kana hiji aing. Hiji. Dua. Hiji. Telo. Jo tilu itu bubuku. Lajeng. Raden Setyaki duduang samanea ngawat teka cikidang kancana tarik kidang kancana ternyata tiasa lumpat lir tatit sanaos mimati payun lumpatna Raden Setyaki ngagem ajian kidang kancana diwatek Raden Setyaki Nanda kumamrat madugia malaras Sinanda kumamrat madugia malaras ngawat teka jikidang kancana kancana iya nepi ka ngepul kitu lompatna Setyaki hebat ge ulah naon dieu rek naon deui aa tong kagok
tenggagok naon urang turutan balap lompat iya ujian terakhir ke mana lamun manen lulus tina ujian iya berarti kelenci aing dibikin ke mana balap lompat kumaha urang turutan juragan Bima nepi ka mana tuh ningali benderana nu aing tajebeun anu eta heueuh bendera Persib hayu atuh sok lain eta jeung dundungan ya dundungan mah meuni ku aing heula sok balap lompat aing sia lamun bisa nuturkeun aing berarti sukses dalam kehidupan sok atuh dihitung ku aing teh 3.000 loba teuing atuh heuh bener batingnya sok nggak sok atuh siap kumaha udah ngadakan aing moal kudu jadi kareus nu jadi lanceuk teh teh sok ngitung rek kuring rek akak eta cuma maneh akak we heuh dewe nya dibeka 3 sok hiji siap lah yang hiji teh biriji nggak siji mah 2 oh bener euy hiji 2 sok 2,5 3 kacapek-capek bener ge kene antep aing lupa gajalnya si Dewa tinggalin pisan jauh aing juga deplesnya si Dewa jauh tinggalin iya beres nah si Dewa jauh pisan goblok ngadon udud meni arah aing ampun aing iya Raden Setyaki tiasa nuturkeun Bima Umargi tiasa nuturkeun Bima iya Raden Setyaki dipasihan gelar Raden Bima nyata Bima Kuntit gitu keayaan nana atuh ieu Setyaki bingah keayaan nana dipasihan gelar Bima Kuntit asta jingga kumargi teh dituturkeun ku Dawala atuh Dawala masihan gelar ka asta jingga nyata cepot kontet gitu keayaan kan serius dina mangsa carencang tihang kadua belah pihak sami pada mapakula dia bala tamtama anu siketam sirgada binitan rasa panah lan limpung duana nanemongkeun kateneung kaludeung kawuwuh ku mika cinta ka para pamimpin sewang-sewang oge tawis mika cinta ka bangsa jeung ka nagarana Pati jiwa raga nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa di pihak Kurawa anu dipingpin langsung nyata ku Resi Kombayana utawi Resi Dorna ngagem gelar perang nyaeta bulan sabit di pihak Pandawa ngagem gelar perang Biradamata di pihak Kurawa nyaeta Dorna anu janten Senopati kahiji di pihak Pandawa panengahing Pandawa Arjuna nyata muridna ku anjeun ieu Dorna
atau sadayana urang Kurawa parantos gilig yen Panawa dina danget ayeuna bakal hancur kursidorna Kacarios aya hiji Raja Bantosan ti nagara Batamera Kakasih Prabu Pramea Arya Prabu Pramea teh salian tinggal Bantosan Kurawa aya misi anu tangtu nyata pikeun nyanakan senjata-senjata anu parantos teu kaanggo ari senjata teh disanakan anak ku hiji gajah kakasina Gajah Aswatama atau para denawa kiwari parantos hempak merbayaksa di payunan ieu Pramea dulur-dulur wayana kumpul eta gajah tenen heula dinya teh paraban heula kumpul Nyadiri masih carincing masih imut perang penting kadek kacung jananti sawira kadang di api aing boga gajah ngarti ngaranna Gajah Aswatama nyata pikeun mawaan senjata anu mana eta senjata geus teu kapake Gajah Aswatama wayahna gajah geradahar heula maneh jah wayahna lamun aya senjata nu geus teu kapake bawa ku ajeun itu gajah trompet tahun baru wayahna nyajah gajah ayi teh ieu mureun sok jah dahar heula jah lamun aya nu ngahalangan ku maneh babat ini dulur-dulur kumpul mangga mira